wallahu alam kaharep nama lantaran cak Kanjeng Nabi min zaman illa ba'dahu syarrun ulah diharapkeun poe ieu isuk leuwih bagus ulah diharapkeun tahu hareup beuki bagus ulah diharapkeun urang bege urang teh boga lurah sugan teh sapada ieu marada bagus ternyata teh boga bupati sugan teh atuh ka kieu mah beuki goreng bae kitu keneh boga gubernur diharapkeun urang mah pan leuwih bagus ternyata leuwih bangka itu kayaknya presiden kurang diharapkan lebih bagus ternyata ucapan Kanjeng Nabi mamin zaman illa pada usarun teh nyata jasa bagi keharapkan setelah SBY ulah geus nanya kira-kira calon presiden setelah SBY ini siapa encan aya datang ka kuari akhirnya encan aya teh can aya numbejeuna aya nu dicarawa mah geus kuliwer ngan can aya numbejeuna yang calon presiden di Indonesia teh anu hiji ilmiahna kedua macam-macam lah tak kategori teh anu luar biasa di antarana ieu rakyat hese jasa ngomong nu jujur nu agamana rapi ieu tuh kira ditu aya anu bagus-bagus apa sakit jasa berarti geus bobrok jasa di urang geus dibawa bener bae embung bobrok berarti nah ieu kabeh itu da sarundat atuh kiai bara Syekh zaman Syekh Nawawi mah ngarang nukil, Syekh Khalil Madura Bangkalan nukil, Syekh Hasyim Asy'ari nukil, taharti kurang bisa dibaca kuari tukilanana bahkan 80% anu dilaksanakan peribadahan di Indonesia hasil tukilan-tukilan ulama eta. Nu kuari kurang dilaksanakan mantap urang mah berbeda jeung daerah-daerah batur ge lemes menang ulama urang, menang disapinahkeun disulamkeun ku para ulama-ulama kamari teh ka Jawa Tengah ka dieu tang. Naon kitu ngaranna karangan-karanganna loba. Bah maraot eta kabelah dieuna mengikuti manehna rada deres keneh kiai teh rada apik keneh di zaman Mama Bakri atuh muridna teh di antara Abuya, Ibu Stomi, Abah Kula, teh eta keur di urangna teh eta murid Mama Bakri teh masih keneh lumayan. Tak bae kuari. Tah di Cidahu mah geus di Pandeglang di Tudung geus di ditu Cisanjana geus di dina geus di deuleu kurang kumata. Da ieu mah beuki sogokan kabeh. Kiai teh kabeh beuki sogokan hayu kabeh. Tadi nama bangun hebat ya sama ke jubah, make udang-udang deh, kayak kedatangan atut lumayan. Ngomong lagi alhamdulillah, cina berkat kedatangan atut ke beli motor, ini goblok terus. Kiai alhamdulillah berkat kedatangan atut bisa ke beli motor. Itu kiai oplo dong ngomong gitu. Lamun kieu mah alhamdulillah, kula mah teu kedatangan basa disalametkeun ku Gusti Allah, tah eta kiai hebat. Dia nu ka kieu jai teu kadatangan ku jasa bener mah aing mah ngarep-ngarep goblok jeung tolol. Kadengena geus macam-macam di kieu teh. Ieu mah keur kula mah keur carita hakikatna mah ngagerakeun Allah ieu. Berarti urang teh hirup di tengah-tengah keur bobrok wari teh. Geus mah masyarakatna kos kieu teh pegangan pamarentahna atuh emang geus bobrok kabeh. Kiaina milu bobrok akibat naon dia? SMS. Kiai bae pan mawa HP na 5. Sakumaha? Showroom SMS. Tadi itu salah laku. Ya bener emang kumaha gitu. Masya Allah. Sok. Dedele di Banten sanggeus saya murid-murid Mama Bakri. Anu ku urang di kitu ngaranna di deuleu kumaha hate ieu meureun panutan. Di deuleu ka belah dia ka Bogor di Sareur. Eta lain letik-letik kiai berarti Mama Bakri teh lantaran ngamuridkeun anu bisa luar biasa. Nyana teh bisa ngamuridkeun luar biasa muridna teh talaleger jasa. Di Garutna atau di dituna di Ciamis teh talaleger teh murid-murid Mama Bakri teh berarti masyaallah lain letik-letik ulama. Teh marawat eta tah marawatan kamari murid-murid manehna marawat geus hampir seet teh murid Mama Bakri teh tinggal kuari. Jakarta ieu ngarep-ngarep di Sogo. Jadi lamun deket jeung bupati teh irungna buka. Oh, nih gua kiai. Tapi lamun kitu mah bae cicing, jeung nu miskin. Itu karakter kiai Yahudi itu kos itu. Kiai yang berkarakter Yahudi.
Nah iya wataro katsira minhum masyaallah. Nah, jadi bos-bos jasa Yahudi teh lantaran paheula-heula dina riba, paheula-heula dina sogok, paheula-heula dina bohong, paheula-heula dina maksiat kana mah iring-iringan, pawai-pawayan di maksiat teh. Pan aya kiaian teh di Yahudi jeung Nasrani teh atuh aya. Tapi dunia nanti dicegah. Nah, laula yanhahumul rabbaniyuna wal ahbar. Lamun santri memanggil laula teh aya di deuleu asupna ka mana? Laula teh lamun asupna kana isim sabada jumlah ismiyah engke adalah jumlah fi'liyah berarti laulana laula imtinaiyah. Laula walau maya zamanil ibtida idam tinan diwujudin aqoda dina alfiyana dan terima kasih itu teh lah dikumis sama gitu atau manggil laula teh truk asupna ka mana lamun kali jumlah ismiyah berarti asup ka isim ieu laula imtina iya ngaranna imtina liwujudin ngaranna eta mah eta mah keur belajar macam teh pas kitu teh laula zaidun lakramtuka lamun orangna nahu tadi kizaidiku maujun maka yang tinggal muliakan isun kain sirah das berarti imtina'ul ikram kacegah ngamuliakan kulantaran ayat kizaid di bahasa nana mun Allah kizaid mah aing ngamuliakan kasiah lantaran ayat kizaid atau aing teu ngamuliakan berarti teu ngamuliakan aing kasiah lantaran ayat kizaid ta eta teh bahasa laola santri mah geus teu puyang nu teu ngaji mah kieu bae jak kitu amatnya itu amatnya cak aing mondok atuh sia lamun modal maka arti laula zaidun lakramtuka ta laula asukana zaidun laula walau ma ya zamanil ibtida kadituna la akramtuka bil tate nah eta teh kitu ngaranna laula imtinaiyah berarti imtinaul ikram ku gara-gara aya hidayat henteu ngamuliakeunana si mutakalim lantaran aya hidayat tatak-tatak ulu hidayat mutakalim ngamuliakeun saya teh laula wa rima asukna kana fil laula yanha mafil teh nah mantap wa bihi tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la disumpat ka mamana geus ngaji mah miraheun biasa tinggal cek tuh mondok bae puyeng yang ngaji kos gitu bener ngaji ge puyeng atuh komo sieun tuh ngaji si tahdidum laula jeung lauma bisa digunakan karena tahdid tuh bahkan ditambah wa bihi tahdidum mis wa ala wa aulian al fi'la asupkeun ka lafil nu mantap di dieu ditafsiran ku Imam Jalal laula yanhahumur rabbaniyuna ay halla dasar wa ieu ay halla yanhahumur rabbaniyun berarti teh mah edakeun kana tahdid geus ngahinakeun ngajejeleh ieu teh ngahinakeun ngajejeleh hei sare jeung kitu ngajejeleh hei iya pan aya kiaian pan aya ustadan tadi Yahudi jeung di Nasrani teh disebut dalam kiai Nasrani Rabbaniun lamun kiai Yahudi pendeta teh disebut ahbar. Hei, para kiai Yahudi, para kiai Nasrani, atuh kunaon maneh ieu teu nyegah teu ngalarang. Anak buah maneh diararana ngomong sagadana alkohol tina ngomong dosa, ngomong dosa wa aklihimus sat tina ngadahar barang haram. Atuh eta rakyat maneh Yahudi jeung Nasrani anu ngalaksanakeun maksiat ngadahar barang haram mabok bohong jeung sajabana atuh kunaon diantepkeun eta teh siapa mimpinna berarti aya sababaraha rahasia hiji di agama Yahudi mah ketika maksiat diararan teh bahkan dikondisikeun nu penting ayain kandai kaluhur teu kalaksanakeun riba teu kalaksanakeun sogok nu penting nyana kaberes cinta kiai Yahudi jeung Nasrani teh baheula kos itu teh daek negor acan lantaran nyana diberes ngayakeun riba jual balina sistem riba eta si kiaina dibere ka ditu punten ieu mah kanggo mama
Emang usaha naon? Kami berusaha sistem kieu Indomaret. Jadi supaya di ditu lagi dari mama ieu teruskeun padahal nyaho eta teh bangsa nu kos kitu teh haram lantaran dibere nyana cicing bae. Ka ieu nantak ditegor kunaon cicing bae atuh ieu tidak negor-negor acan. Lantaran di jerona horenganan aya pamerena Iya Yahudi diberi ku anak buahna, Kiai Nasrani diberi ku anak buahna sehingga tidak berdaya. Nah, eta teh karakter Kiai Yahudi teh baheula aya. Wallah alam tahun 2030 kaharepna lantaran ca Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu sarun. Kadituna lain beuki bagus, beuki goreng. Gereja makin loba, kelenteng makin loba, pendidikan agama nu murni makin saeutik. Nu aya hanya dua tak. Berarti tauhid jeung akidahna makin lemah.